Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhbaru bidorpin au biharfi jar nawina makna kainin awistaqor. Wa akhbaru lan pada ngedamel khobar ya ahli nahu bidorpin kalawan dorok makan lan dorok jaman aw biharfi jarin atawa kalawan huruf jr nawina halengan niatan ya kabeh makna kainin ing makna lapad kainin awis takoro atau lapan istakoro wala yakun usman jamanin khobaro anjusatin wa iyubit fa akhbaro wala yakunu lan ora ono opo ismu jamanin isim jaman iku khobaron dari khobar anjusatin saking mubtada isim dat wa in yupid lamun maidahaken ya isim jaman pa akhbiro mangka gawe khobar temenan siro ing ya isim jaman saking mubtada isim dat pa akhbiro mangka gawe khobar temenan siro ing isim jaman saking mubtada isim dat wala yajujul ibtida bin nakiro wa akhbaru bidorpin au biharfi jar nawina makna kainin awis takor. Di dia musannif ngabahasakeun wa akhbaru bidorpin au biharfi jar arek nyaritakeun khobar anu kasebatkeun khobar sibeh jumlah. Sakumaha tina bahasan samemehna dina masalah khobar anu kasebutkeun awal khobar juz'ul mutimul faidah qadhul barrun wal ayati syahida teras deui wa mufradan yati wa yati jumlah awiyatan makna ladhi sikotlah wa intakun iyahumana iktapa biha kanutkillahu hasdi wa kafa anu sakumaha dina betan samemehna nyata lapat dina betan wa mufradan yati wa yati jumlah awiyatan makna ladhi sikotlah mufrad atanapi khobar kosok dina kabuktianana sok aya anu khobar mufrad atanapi khobar jumlah dina khobar mufrad anu disebut khobar mufrad nyaeta anu malaesa jumlatan walasib anu lain jumlah atau sibeh jumlah disebutkeun khobar mufrad lamun neueug dina khobar jumlah berarti nu disebutna khobar anu tina jumlah atanapi sibeh jumlah nyata dorok zaman makan atanapi jar majrur sibeh jumlah dina ngajelaskeun masalah khobar jumlah beres dipayun teras deui bahkan kamari dina wa mufradul jamidu parihun nyaritakeun khobar mufrad anu jelas khobar mufrad teh dina bahasa wa mufradul jamidu parigun aya mufrad anu jamid aya mufrad anu mustaq. Ingat khobar mufrad aya anu disebut khobar mufrad jamid aya anu disebutkeun khobar mufrad mustaq. Dina khobar mufrad anu jamid aya anu nyimpen makna mustaq aya anu henteu nyimpen makna mustaq. Nah di dia dina khobar mufrad jamid kamari nyarioskeun ngabahas atanapi dibahas dina masalah khobar mufrad jamid henteu ngurung
henteu ngawengku kana domir anu jang buat balik kana mubtada, henteu mikul domir anu jang buat balik kana mubtada dina khobar mufrad jamid. Sakumaha pendapat ulama Basro, bahkan di dina ieu kitab musonid ngiringan kana pendapat ulama Basro. Jadi teu ngurung domir atanapi nalika aya khobar mufrad jamid teu ngurung ieu si khobar kana domir anu jang buat balik kana mubtada, kecuali anu khobar mufrad jamidna nyimpen makna mustaq. Nyimpen makna mustaq sabab cek tadi dina khobar mufrad jamid aya anu nyimpen makna mustaq aya henteu. Tah anu henteu ngurung kana domir atanapi anu teu mikul domir mah nyata dina khobar mufrad jamid anu henteu nyimpen makna mustaq seperti jaidun auka. Tapi lamun nyimpen makna mustaq mah seperti jaidun asadun ay sujaun eta mah nyimpen makna mustaq mangka ngurung kana domir. Tak ngurung ka domirna deui lamun sakira-kira henteu ngarapakeun kana isim dohir atanapi kana dohir. Beda eujeung kasebatkeun isim mustaq, khobar mufrad isim mustaq. Disebut isim mustaq nya nyaeta aya masdarna atanapi pengambilanana tina masdarna aya masdarna maka sebutkeun khobar mustaq, khobar mufrad mustaq. Tadina khobar mufrad mustaq mah jelas kudu ngurung aya mikul domir kana anu eta domir buat balik kana mubtada dina khobar mufrad anu mustaq. Seperti mana jaidun qaimun takdirna jaidun qaimun wa. Jaidun qaimun wa. Tah nya aya ayeuna khobar mufrad mustaq berarti ngurung atanapi mikul domir anu jang buat balik kana mubtada. Bari eta mikul domir sote lamun disakira-kirakeun eta si isim sifatna henteu ngarapakeun kana sabadana. Bari deui ngurung domir ge deui anu jar majrur fi'li, jar majrur fi'li anu berjasa seperti fi'il. Mana berjasa seperti fi'il? Seperti misalkan dina ayeuna sifat musabihat, isim maf'ul, isim tabdil. Anapun teu jar majrur fi'li seperti misalkan isim alat eta mah teu bisa mikul kana domir. Seperti misalkan lapad mita. Ya, walaupun eta aya mustaq lapad fathun masdarna, tapi teu bisa mikul kana domir eta mah. Ada miftahun huwa, miftahun huwa mua bisa mikul domir. Ya, mua bisa mikul domir. Tah dina ayeuna isim alat teras deui misalkeun lapad mitah contohna. Atanapi misalkeun lapad wajan maf'al, atanapi isim jaman isim makan sami. Seun lapad marma dina lapad romyin mustaqanana tapi henteu bisa mikul kana domir. Dan bisa mikul kana domir. Sabab henteu majro, henteu jaro majrur fi'li. Nah, tantos kamari sehingga di dieuna wa abrijanhu jeung kudu ngadohirkeun musannif jeung kudu ngadohirkeun anjeun kana domir khobar mufrad mustaq ieu mutlaqon tingkahna mutlak. Basa mutlak arek salamet tina saliru atanapi teu salamet tina saliru. Nalika kadituna haesu talama laisa manahu lahu muhasalat lamun sakira-kira teu matak ngahasilkeun makna khobar kasih mubtada atanapi sakira-kira moal ayeuna maedahkeun kana mubtada ieu si khobar maka kudu didohirkeun. Anu asalna mustatir jadi baris. Jadi baris. Anu asalna domir mustatir jadi baris. Arek mutlak arek sakira-kira umina labsi arek salamet saliru atanapi lam yukman atanapi man kesalamet dohirkeun bae. Ieu sakumaha pendapat jigi ulama Basra benten jeung ulama Kaufahnya. Ari sakira-kira matak salamet mah seperti misalkeun contoh jaidun hindun 2000 ha ataupun make huwa cukup we jaidun hindun 2000 ha kecuali matak matak salilu matak teu salamet kana kasaliruan
lamun heuk teu didatangkeun domir barid seperti misalkan Zaidun Amrun wa doribuhu huwa ya sakumaha kamari tadi teh ngiringan musannif dina ieu kitab mah nyata kana kaul ulama Basra tapi dina kitab sanes mah musannif aya bahasa ngiring kana ulama kaufah sabab ulama kaufah mah kudu didohirkeun ieu si domir teh lamun disakira-kirakeun matak saliru lamun teu didohirkeun seperti contoh Zaidun Amrun doribuhu mangka lamun teu datangkeun kana lapan dua mana anu neungeul mana diteungeul gitu. Datangkeun lapan dua mangka jelas anu neungeul nanti kanyahuan Zaidun ti Zaid iku Amrun ti Umar iku doribuhu kang mukul ing Umar sapa Zaid sapa wa Zaid jadi kanyahuan si Zaid anu neungeul nanti si Zaid jadi domir nu panggalna balik anu deukeut nah tadi antarana sebahagian pendapat tina ulama kaufah jeung ulama Basra ceuk ulama kaufah mah memang disakira-kirakeun lamun teu salamet kana saliru nah lamun teu didohirkeun mangka kudu didohirkeun nah lamun sakira-kira salamet teu saliru atawa teu saliru mah kudu didohirkeun seperti contoh Zaidun Indun doribuha wa sok saja teu make wa ge geus jelas da antara mudakar jeung muannas eta mah moal kudu saliru tah musannif ngiringan dina kitab nusanes mah ulama kaufah saya betan kami dina bahan Basit Bumi Majdi teraskeun deui wa akhbaru bidorpin au biharfi jar nawi nama naka inin awis takor tah di dieu mah musannif nyaritakeun kana khobar sibeh jumlah kana khobar sibeh jumlah tegesna khobar anu dibentuk tina dorob atana pijar majrur musannif wa akhbaru geus pada ngadamel khobar ya ulama ahli nahwu bidorbin kalawan dorob makan atawa dorob zaman nyieun khobar ulama ahli nahwu ku dorob zaman atana pi dorob makan atana pi au biharfi jarin nyieun khobarna ya ahli nahwu teh ku huruf jr nawina ngan padangan niatan KB atana pinakdirkeun KB kana ayeuna dorob baik zaman atana pi makan atana pi jar majrur nalika dijadikeun khobarna nakdirkeun nyata makna kainin atana pi awis taqor makna lapad kain atana pi istaqoro jadi disaolah-olahkeun anu jadi khobar tegas nama nyata takdirna lapad kainin atau nabi istakoro lamun dijadikan kaiku kainin berarti khobar mufrad anu khobar mufrad mustaq lamun dijadikan lapad istakoro atau nakdirkeun istakoro disaolah-olahkeun khobar jumlah sabab ayana tina gitu takodamal khobar yakunu mufradan tengah nage takodama anal khobar yakunu mufradan jelas ti payun geus dibahasakeun ku musannif yen khobar teh aya anu mufrad wa yakunu jumlatan jeung sok aya anu jumlah wa dzakara musannif fi hadal bait annahu yakunu dorpan au jaron au majruron wa majruron tadina ieu bait musannif ngajelaskeun tina khobar anu dorob atawa jar majrur sok sebutkeun sibe jumlah contoh Zaidun indaka talapan indaka disebutkeunana khobar anu ku dorob ngan dorobna dorob makan Zaidun indaka atanapi ku jar majrur Zaidun fidari pakulun minhuma muta'alikun setiap tina lapad ge contoh Zaidun indaka jeung Zaidun fidari eta teh ngabogaan ta'aluk anu ta'alukna bimahdufin wajibil hadfi kalawan ayeuna nu dibuang anu wajib dibuang teu meunang didohirkeun menurut pendapat ulama Basra ieu ge sareng musannif ngiringan ngan wajaja kaum minhum al musannif ayakna dari kal mahdhuf isman au fi'lan jeung deui ngameunangkeun ieu kaum nyaeta jumhur ulama ahli nahwu jeung termasuk ieu musannif ayakuna dari kal mahdhuf isman au fi'lan menang nakdirkeunana dina khobar anu dicitak tina dorob atana pijar majur nakdirkeunana nawina
nya nganiatanana nyaeta baik ayeuna ku lapad kainun atanapi ku istaqara, baik ku isim sifat atanapi ku fiil lapad istaqara. Atuh pain qadarta kainan lamun seuk anjeun nakdirkeun nganiatan ku lapad kainan kana min kubail khobar bil mufrad, mangka eta anjeun seolah-olah nganiatan kalawan khobarna khobar mufrad mustaq anu ceuk tadi nya dina khobar mufrad mustaq teh ngurung kana domir nya paham. Wa in qadarta istaqara maka lamun anjeun nakdirkeun atawa nganiatan istaqara dina khobar dorob atawa jar majrur ieu maka kana min qabil khobar bil jumlah, mangka ayana eta si khobar teh seolah-olah deukeut kana kasebutna khobar jumlah sabab aya tina fi'il. Tah anu jadi persoalan mana lebih bagus, nah namun lagi halus ngan idata adadal asya wujidal padil wal pudu, di mana bing bilangan hiji perkara cek weda yang pasti aya anu unggul jeung leuwih unggul, mana tuh lebih mantep leuwih hebat. Jalan cek mudak ahli ma'ani mah cek ahli balago ya jelas atuh leuwih mantep kene leuwih hebat kene leuwih balago kene ku fiil, mantep ku fiil mah. Nah make mantep kene ku fiil nyaeta nakdirkeun lapad istaqara sabab ari fiil mah liquatil hukmi, nakdirkeun fiil mah pikeun muatan kana hukum. Di bahasa istaqara teh pan ari bahasa musnad teh atanapi khobar teh disebutna hukum misalkan ieu ku jumlah fi'liyah atuh pikeun ayeuna leuwih ngamantepkeun kana hukum ari lamun ku fi'il mah maka cek ulama balago atuh leuwih mantep keneh ku fi'il daripada ku kainun ku isi. Nah lamun carita ukuran lebih mantep jeung antara misalkan anu mantepna aya duana teu mantep. Ngan di dedi aya sami diihtilafkeun ku ulama ahli nahwu dina masalah ayeuna nyimpen ieu kainun jeung masalah istaqara nya. Menurut ulama dina madhab Ahfas, Imam Ahfas ila anahu min qabil khabar mufrad, nalika aya dorob atanapi jar majrur dijadikeun khobar mangka kudu nganiatan teh nyaeta lapad kainun, lapad kainun sabab didinya kudu ayeuna nakdirkeun kainun sabab min kubailil khobar mufrad arek diarahkeun kana khobar mufrad maka daekeun kudu nyimpen teh lapad kainun ulah istaqara nya mahdubna teh. Jadi simpah ingat takdir jadun kainun istaqara wa talapa min huma mutalik bima tadi kal mahdub ism fa'il at-takdir jadun kainun istaqara indaka nya. Indaka wa nakulan min huma mutalikun bimahdub pada bahasa ilana kubelo khobar mufrad wa inna kulan min huma mutalikun bimahdub wa dalikal mahdub isim fa'il at-takdir jadun kainun au mustaqirun le istaqara au mustaqirun indaka weyana daek teh kudu nyimpen isim fa'il be salah dijadikeun khobar mufrad ono khobar mufradna jelas khobar mustaq ini. Oke dari wakot musibah ada sibawe bahkan ieu nyubangsakeun atanapi ngakurkeun dina ieu Imam Sibawe. Dari Sibawe ngakurkeun dina ieu masalah ka Imam Sibawe. Bahkan cek sawarai kieu mah inna min qabil jumlah wa inna kullu min huwa mutalaq bi mahdhuf wa fi'li. Cek sawarai wis atuh eta mah di dieu mah min qabil jumlah. Moal ayeuna kana khobar mufrad jelasna kana khobar jumlah sabab nakdirkeun lapad istaqara fi'il jadun istaqara indaka atawa yastaqiru indaka namun hikfi dari sami nya istaqara atau yastaqiru bidari nya ngan di dieu ulama jumhur mah nya wa nusibah hada ila jumlah bisin ila sibawihin aidon wakila yaji alani bahkan ulama Basra jeung Imam Sibaweh nya ngiringan kana bahasa kudu jadi fi'il nakdirkeun fi'il sabab cek tadi liquatil hukmi elatna lamun heug kana ahli ma'ani liquatil hukmi matakan ulama jumhur jumhur ulama Basra maksudna jumhur ulama Basra sareng Imam Sibaweh ngiringan kana kuatna kawal yang netepkeun anu ditakdirkeun teh kudu fi'il atanapi kudu jumlah
Tapi musonif di wakila ya juju ayu ja'ala min kubail mufrad fayakunu muqaddaron mustaqarro atau mustakirun atau kainun wanawi mustakirun atau nafi kainun samikeun. Au ya ja'ala min kubail jumlah atau memang dijadikan tina arah jumlah seperti misalkan nakdirkeun istaqarro. Tah ieu dohir kaul musonif jadi seolah-olah penjelasan musonif mah ya musonif dijadikan mustahid fin nahwinya dimimitina oge maka bisa dijadikan tetenggenan sebab geus dikorenahan kudina betan samemehna teh tadi dia cek musonif mah areku kudu ku isim fa'il nak dikeun 8 kainu ta mustaqil areku istaqraku fi'il bisa wae ngan lamun heug isim fa'il berarti eta nakdirkeun khobar mufrad anu mustaq atuh lamun heug dibacakeun istaqara nakdirkeun istaqara eta disebutna khobar jumlah atuh biasa bae ceuk ulama cek ilmu musonif di dieu pada Abu Bakrin Asyirat ila anakulan minadul fi wa majrur kismun cek saladi anu teu ngan ieu mah keur cerita pendapat musonif jelas matakan bahasa nawina makna kainin awis taqor anu sok pada nganiatan atanapi nakdirkeun dina khobar anu tina dorob jeung jar majrur kana istaqara atanapi kainun nya atawa mustakirun samikeun mustakirun simpayana tah sah-sah bae itu sah-sah bae ngan di dieu nyimpenna wajib terus ai masalah nyimpen wajib mah sepakat sadayana oge sepakat padalika al mahnuf wajibul hadfi wakon surah bihi sududan lamun heug diperjelas atau napi teu disimpen teu didohir ya salah didohirkeun teu disimpen maka kasebutna sad jadi nyimpen domirna ieu nyimpen domir nyimpen ayeuna khobarna muta'alliqna nyaeta tina dorob jar majrur ieu wajib ya, wajib lamun heug misalkeun didohirkeun tapi kasampaikan dibacakan kainu ta istaqara eta disebutkeun sad. Sad. Seperti mana? Contoh dina syairan. Baharna bahar naon ieu? Tawil. Fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun lakal ijuin maulaka aja wa iyahun fa'anta lada'u buhatil hunikain laka iku tetep kadwe siro al iju utawi kamulyaan al iju utawi kamulyaan in maulaka lamun opo pangeran siro ijan mulia aja mulia in aja sana in aja lamun mulia opo maulaka pangeran siro wa iyahun lamun hina ya maulaka wa iyahun lamun hina ya maulaka pa anta mangkau tersiro lada buku hatin ing dalam pelataran hina iku kainun pa anta tersiro lada buhatin ing dalam pelataran hina buhatilah huni ing dalam pelataran hina iku kainun tetap anjeun lamun ayeuna aya dina kamulyaan gitu laka tetep pikeun ka anjeun aya kamulyaan kitu teh in maulaka aja tanapi azza maulaka lamun anjeun anu jadi pangeran anjeun mulya atuh anjeun aya dina kahinaan lamun seug anjeun lada buhatil huni dina aina pantana kainun tetep lamun sekayaanana anu di pangeran ku anjeun dina di kumaha urang mangerana eta mah mana teu dimaksud anu dimaksud nama ieu contoh lapan kainun didohirkeun ieu lapan lada buhatil huni
eta kasebatkeunana dorok makan ya, jadi khobar teu lapan anta ari lapan ayeuna ka inuna didohirkeun mutalak didohirkeun ta ieu teh sah pa anta lada buh hatil huni asalna mah kitu pa anta utuh sira iku lada buh hatil huni tetap ing dalam pelataran hina dan lapan ka inuna didohirkeun disorehkeun, dijelaskeun, diayatkeun. Oh eta teh sudud. Cek sebagian ulama sududa. Teu meunang. Ya tapi da ieu nasiran jarang gitu jarang. Lamun aya teh mah paling nasiran ya oge. Da kuduna mah wajib disimpen, wajib dibuangna atanapi kun salah kadar diniatkeun bae gitu. Teu meunang didohirkeun. Eta jelas dina masalah ayeuna khobar anu tina dorok atanapi jar majrur kudu ayeuna lamun aya khobar tina dorok jeung jar majrur mangka kudu nganiatan kainun atanapi istaqara cek musannif di dieu mah walaupun cek ulama dina sapalihna aya anu kudu tetep ku kain atanapi tetep ku istaqara eta mah nya pendapat nu sanes musannif mah lagi terus di dia ya bahasa wakama yajibu hadpu amil dorpi wal jar wal majrur ida waqa'a khobaron kadzalika ta aya tasbih dieu kadzalika yajibu hadpuhu ida waqa'a sifatan paham kumaha ayeuna ye ayana ieu si dorok jeung jar majrur ieu lain dijadikeun khobar tapi dijadikeun sifat gitu ngaranna nya tapi dijadikeun sifat apakah tetap wajib dibuangna kana ieu si muta'alaqna bari ayeuna kudu nganiatanana deui kana tanakdirkeunna kana kainun jeung istaqara cek musannif di dieu teu jadi masalah bisa wae meunang sabab contohan tuh nya kadzalika tasbih berarti sarua bae jeung nalika ieu si dorok atanapi jar majrur dijadikeun sifat mangka tetep bae ieu si dorok jeung jar majrur kudu nakdirkeun kana istaqara jeung kainun anu jadi muta'al bari deui wajib dibuangna matakan lamun diasupkeun kana susunan bet tina wa akhbaru bidorpin au biharfi jar nawina makna kainin awis taqor jadikeun kana ku sifat ulah wa akhbaru pa au sopu bidorpin au bihar fijar nawina makna kainin awis taqor sabab meunang dina pangandika Ibnu Aqil ieu meunang sami keneh wa kadzalika yajibu berarti sami keneh matakan wa au sopu bidorpin au biharfi jar geus padangieun sifat ieu pak pirang ulama ahli nahwu kudorop jeung jar majrur anu nawina makna kainin awis takon paham bahkan kadituna sami keneh tah au halan nya au halan karena kadzalika yajibu hadfu ida wa sifatan raf'an mana bete yajibu hadfu ida wa sifatun au halun berarti au halun atawa ieu si dorob jeung jar majrur teh dijadikeun hal sami bae seperti dijadikeun khobar dina pada osok ayeuna nganiatan tapi kudu nganiatan kainun atanapi istaqor bari wajib dibuangna. Jadi contoh mana? Marotu bijaidin indaka. Jadi hal marotu paliwatan ingsun bijaidin kan kijaid indaka hale tetep ing lem sadinge siro au pidari ata hale tetep ing dalam umah mana kainun atau istaqoro sabi kane. Ya, sami kene sehingga lamun heug dimasukkeun kana betan sami kene wa au halu ya
bidorpin au biharfi jarin nawina makna kainin awis takor sabab cek musonif di dieu atawa cek nakil sami keneh dijadikeun hal oge tiasa malihan di dieu terusna ausilatun atap kana sifatun tadi jeung au halun au halan dan jadi si nasabnya nasab kadalika yajib wahadfu idza waqa'a sifatan nya au halan tah terus di dieu au silatan atawa jadi silah mausul jadi silah mausul tetap sami seperti dijadikan khobar ieu si dorob jeung jar majrur teh dijadikan seperti mana contohna ya allazi indaka au bidari takdirna ja'aladi istakoro atanapi kainun in daka. Oh, tapi di dia mah kita dina palebah jadi silah mah daek teu daek kudu tetepna ieu si anu nakdirkeunna kana fiil. So, jadi silah. Dan lajeng ketengahan eta au bidari lakin jadi fi silah ayakuna maduk fi'lan atakdir ja'aladi istakoro in daka au bidari. Tuh, ya. Jadi dina anu mirip pisan jeung khobar dina hukum menang dua mah nyata seperti dina hal jeung dina sifat. Anapun dina isim mausul mah kudu netepkeun nyimpen nanti tapi tetap sami kudu nganiatan atau nakdirkeun bari kudu dibuang. Kudu dibuang seperti contoh ja'aladi indaka takdirna istaqara indakangan pedah imah kudu kupi. Dari wa amas sifat wal hal pauk ma hukmul khobar. Nyai sifat jeung hal jelas dina hukumna seperti khobar. Tapi pikeun ayeuna carita dorob jeung jar majrur anu dijadikeun khobar atanapi meunang oge sami wae hukumna nalika dijadikeun sifat atanapi hal bahkan isim mausul oge sami ngan pedah dina isim mausul mah kudu nakdirkeunna kudu kuping hungkul nyata istaqara wala yakunu ismu jamanin khobar anjusatin wa iyubit fa akhbiro wala yakunu jeung tara aya naon ismu zaman isim zaman khobaron eta dijadikeun khobar tara bukti isim zaman kudu jadi khobar anjusatin khobarna tina isim dat tapi kadituna wa in yupit pabiro tapi lamun geus berpaidah mah aya paidahan pabaro silahkan. Jadi kanyawan elat anu henteu meunangna isim zaman dijadikeun khobar teh tina ieu isim sifat nalika henteu maidahkeun. Nah make teu meunang sabab teu berfaedah. Percuma dijodohkeunana ieu si mubtada isim dat isim zaman mah percuma sabab moal aya faedah moal ngahasilkeun keturunan mah bisa lah mau ngahiji da atuh misalkan sarua hiji jeruk makan jeruk sebab katakanlah jodohna mubtada nyata khobar aku sebagai mubtada kamu yang sebagai khobarnya cenah gitu karena aku sudah muraglope kepadamu loh biasana antara mubtada jeung khobar memang jodohna tapi lamun kaayana isim zaman mual bisa maedahkeun katakan tara bisa kecuali lamun geus maedahkeun karak silahkan dijadikeun jodoh dikawinkeun oge isa kira-kira berfaedah mah tapi lamun sakira-kira misalkeun teu berfaedah ulah jadi nu mantap lah sebab teu berfaedah nu mantap teu dijodohkeun ieu si isim dat kana zaman teh atanapi teu cenah dideukeut-deukeut teh sabab teu berfaedah isa kira-kira berfaedah mah silakan kawinkeun bae ulah wakade ieu isim zaman ulah cenah ayeuna dijadikeun jodoh ataupun ulah jadi deukeut kana isim dat ulah dideukeutkeun ulah dijadikeun khobar isim dat kecuali nalika dijadikeun khobar isim dat teh bisa narima faedah tapi jadi faedah jadi asal-asal mah jelas dolpul makan ya bedanya drop makan dia mah ke drop zaman ya isim zaman tah dorok makan ya kamu khobaron anil jusatin bisa bae seperti jaidun indaka ya dorok zaman wanil mana nahu alkital indaka ila in apa data ya mantuk kecuali ya mantuk jeung mafhum berarti
kecuali lamun maidahkeun. Ya. Kecuali maidahkeun. Sabab cek tadi nu matak teu meunangna ieu isim jaman dijadikeun khobar tina isim dat lamun sakira-kira teu matak maidahkeun. Ataupun sababna teu matak maidahkeun. Tapi wa inyupin pa akhbar mangka lamun heuk maidahkeun ya silakan. Model kumaha maidahkeunana? Misalkeun maidahkeunna wa imaku sabab isim jamanna ditaksis disebut ditaksis teh disipatan sakumaha bahasa taksis dina johar makna bahasa taksis nangtukeun berarti nyipatan. Ditaksis ieu si musnad ilehna si musnad si khobarna gitu. Johar makna musnad. Ditaksis disipatan ieu si khobarna anu tina isim jaman teh maka eta mah meunang. Jadi solusina nalika isim jaman bisa dijodohkeun jeung mubtada isim dat lamun seuk isim jamanna di taksis atanapi disipatan. Seperti mana? Contohna nahnu fi yaumit thayyibi. Nah, ya nahnu fi yaumit thayyibi. Fi yaumit thayyibi. Ini si jeruk jamannya fi yaumit thayyibi. Tadi sifatan ku lafaz thayyib. Bagus. Tuh, ku lafaz thayyib. Maka eta mah teu jeung masalah. Naon teu ingsun iku fi yaumit thayyibi tetep ing dalam dina bagus. Tah, disifatan ditaksis ku lafaz thayyib. Ieu si dorob jaman atau isim jamanna teh ieu. Fa ilam yufid imtana'a mangka lamun teu maedahkeun ngan di antarana maedahkeun bisa wae. Ieu eta. Bisa wae maedahkeun ku sabab ayeuna ku taksis atawa ku idopat bisa seperti bahasa yaumul jumat. Idopat gitu bisa ku idopat. Atanapi bahkan ku nakdirkeun mudhof bisa. Nya. Nakdirkeun mudhof dina kitab-kitab anu sanes dijelas deui. Ngan asal-asal nama ieu si isim jaman teu bisa dijadikeun khobar tina isim dat sabab moal aya faidahna. Atanapi teu bisa berfaidah. Kecuali lamun ieu si isim jaman teh bisa berfaidah di antarana ku sabab disifatan atanapi ku sabab diidopatkeun atanapi ku sabab nakdirkeun mudhof mangka eta mah silakan sabab bisa jadi berfaidah. Ya bisa jadi berfaidah. Surahna berfaidah teh bisa nepi ieu hukumna khobar teh ieu hukum ieu khobar kana mubtada. Sampai ke carita khobar teh disebutna pan hukum mahkum be mubtada mahkum alaih. Berarti moal bisa nepi lamun heug ieu dicitakna ku isim jaman ieu si hukum kana si mahkum alaihna ataupun kana mubtadana. Tapi lamun disifatan mah sabab geus jadi tantu jelas ieu ditaksis mangka ieu bisa nepi. Itu si hukum teh kana si mahkum alaihna. Paham? Saya dina carita isim jaman sami kene lamun ieu teh cabang tina masalah khobar si B jumlah nya khobar si B jumlah anu nyerupan kana jumlah nyata dorob jeung jalma maka nyerupan kana jumlah eta tadi teh apa nyimpan kainun teu isaqoro sami kene wala yajujul ibtida bin nakirah wa akhbaru bidarfin aw biharfi jar nawina manaka ini awistaqar wala yakunu jama min hobaro anjusati